Ku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Sendiri ku telah lama menyendiri, mendambakan datangnya seorang kekasih. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Dimana, oh dimana cinta yang sejati? Ku cari, telah lama ku cari. Ternyata, oh ternyata tak perlu mencari. Karena kamulah orangnya. Dek, isok deh kalau Isok dewek bae heula. Saya ngomong naon? dek heula. Dewek bae heula. Kemana kumaha? Hajeulna kumaha? Menjadi rada ngampleh. Anu ngampleh. Pina. Di hoda. Tapi kajen kok yang lagi manis ya. Kamu mohon kumaha apa gaweana lancar? Alhamdulillah lancar. Ayeuna ge keur ngagarap film anyar tentang putus atau terus tapi versi Sunda. Bangna payu deh. Atuh bieu kumang-kumang kayak kadiana mah. Sekolahna masih tetap online? Masih sama pesennya gak HP bae. Sahian jadi udah kalau baenya. Nah, kumaha? Kan cocok dewek ari keur gawe teh bawa ide. Ya tuh kitu-kitu ini yo. Da teu sakabeh kata-kata bijina keur galau bae. Tapi dah kata. Galau kunaon seragam beling deh. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Dimana, oh dimana? Wis dinum Kak, obatna. Obat stres yang untuk pulang-pulang sorangan. Sip. Bener kita mau main HP bae, mau meledak bae, ini diajar. Oh. Saya tuh sama stres, mau sering juga ya. Wah, saya kolot dia ah. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan datangnya seorang kekasih. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, Kanisasi. Kan kenangan Saria. Ah, mungkin. Kebener kan sih. Wah, budak di tanah sih kah? Pak. Eka warung. Nam, melilu traktiran deh. Waduh, wah. Oh. Nam, permen-permen mah aya mun. Atuh ini permen-permenna aya dengge. Mar. Lain mantan si Ade. Ini beki ada ujur. Awal meneng mah mal ducukeun ieu saat cepet-cepeting. Kerem. Naon deh. Geus nam angkat ka warung. Nam. Warung kan di Warung gue sih. sendiriku telah lama. Gue. ih acan mbak. Bener, apa lamun tuh ya? Jadi rek munangnya. Mendambakan datangnya seorang kekasih. Pan kieu wa. Pan urang kenal geus rada awas. Terus kan dia yang mengenal dengan lebih jauh deui. Jadi kumaha mun dia jadi gegeuna. Emang lah, abis kan pati kenal ndak ka dewe. Iya maaf bae, sebenarnya abis dia boga perasaan sama gitu. Jadi dewek nerima abi.
maaf dah kilap kembali bunga. Nyata senang balik yuk. Telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan Kak. Naon? Kak. Naon? Naon? Wah naon deh. Kan kakak geus berpengalaman kok. Terus? Geus kolot. Kalau aku mah dan saran tuh. Saran naon? Kan kieu. Abdi boga mantan. Tapi yang balik lagi pacaran atuh bisa sih kumaha atuh nunggu putus mah geus sih tuh sih masih bogoh kumaha tadinya putus pedahku mah deh panjang yang diceritakeun mah maka hitungan gerbong kereta itu yuk sok yuk panjang ih sih ya doraka kok kok nah, aku masih kasih. Ini kan, dia bayar. Habis serah aku nah. Hah? Udah, yuk pada bere bang. Bang, main barang mah. Barang betul. Wani nak kabika, wani mah jeung aing. Hop. Jadi yuk. Ada DP cek heula. Mana dia Jon? Di Jon. Kemuduan. Yuk, hadi yuk. Kemuduan. Lanjut hiji. Duaan tuh. Suwe. Oh. Tadi tuh. Kemana deh? Hari. Kayaknya masih cek ya. Halah, bisa ha? Ini bukan nomor kami. Kumaha wa? Mun geus Jangan semunana. Untuk wae di biji kau. Geus geraja mak malah ieu. Jatah mak ieu. Jatah naon? Jatah reman. Jatah reman ke bae do ah. Please kunyut lu. Aduh. Terus manok sih? renungan babaturan. Babaturan sa. Cuman meureun ge balik bae. Nyana ka sakadenge, nyana ka abis heula. Ama mal undur ieu aya nok tendur mah. Ya enggak, tadi ge persaka jeung ka abis heula. Ya udah ama mal undur ieu aya nok can undur mah. Oh. Jadi kieu sikap kakak. Di hareupeun mah ngadukung, di tukangan mah nikung. Maksudna kumaha? Pan geula teuing kakak di hareupeun mah. Mere cara aing ame bisa balik di ka budak eta. Jadi bikang lu dimaksud teh ieu. Geus ulah penepet nyaho, Kak. Oh, jadi ambil dengerinnya lagi kakak. Mun sampe mah kejadian ayeuna. Ayeuna mah aing kecewa ka sia, Kak. Amar. Kela nok. Nok si Amar heula. Mar. Kakak nyaho. Amar mantu kecewa ke kakak. Indah depan kakak tuh nyaho.
bahwa eta budak mantan amarmu ku lamar diharapkeun deui. Ah, teu ngatik acting ieu. Endi omongan cenah hayang ngabahagiakeun adina? Endi buktina? Pan kakak malah nu ngaruakan kebahagiaan aing. Lain ku kituna. Ah, geus mah kudu ngomong. Kecewa aing mah sia. Jeung. Mar. Mar. Baru kanan Sirian kakaknya si Ahmad. Jadinya aku dukung mawa. Alah. Nuhun. Di taman biasa. Ditunggunya. Geus we no. Yes. Aik ngomong kan aku. Sama. Ai cenah nok sayang ka cenah nok bogo ka Arab nok bisa ngikhlaskeun AA. Tapi itu nih boga. Dengekeun nok. AA ngalakukeun kieu lain cenah teu bogoh, lain cenah teu sayang. Cuma nanya ho. Adi age berharap deui kan nok. Jeung hayang nyela dia bahagia deui. Temurung kos gitu. Jadi maaf. Kamu na milih dia. Nuhun atuh ri eta tanggal balikan Aa. Sekali deui maafnya. Nuhun. Perjuangkeun Kak. Mari itu tujuan kakakmu. Nah, tuan, udah ngabdi. Jeung deui, maafnya, saya abdi egois ka kakak. Jadi, rumun Kak. Jadi kakak ayeuna tarik di ucapan kakak tadi. Kadangnya no. Jadi orang putus-putus. Emang sebenarnya putus. Ibu yang kita. Geus ka dia balikan deui. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan datangnya seorang kekasih. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Di mana, oh di mana cinta yang sejati? Ku cari, telah lama ku cari. Ternyata, oh ternyata tak perlu mencari. Karena kamulah orangnya. Sekolahnya masih tetap online. Masih sama keselnya gak HP baik. Oke. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu tamunya dari India. Bukan. Anjing dia belum iklan. Orang emang. Bukan. Kirain bohong. Enggak, itu batok. Iya. Iklan. Teo. Nah, minum pandu, kasih yuk.